Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta simkuring Aulia Afifa Kawiti SMP Negeri 7 Depok. Bapak miwah Ibu girang pangajan pasanggiri basa Sunda sareng hadirin anu kusim kuring dipihormat. Puji sinaring syukur mangga urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Agung anu tepetot-petot mapari nikmat ka urang sadayana. Salawat miwah salam mugi salamina dilimpahkeun ka paduka alam yani Habibana wa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka keluargina, ka para sahabatna, para tabiin, atbaut tabiin, tuk dugika urang sadayana malah mandar kaleleberan sapaat ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapa miwah Ibu girang pangajen sareng hadirin anu kusim kuring dipihormat. Dina waktos ieu simkuring baris medar pasualan ngeunaan kasehatan ngungkulan COVID-19. Sakumaha nu kurang kauninga yen dina waktos ayeuna alam dunya nuju kena kucocobi mangrupi panyawat anu disebat corona atanapi COVID-19. Katelahna virus COVID-19 anu ngawitan kapendek di Tiongkok teras sumebar ka mancanegara kalebet ke Indonesia. Malih ayeuna tos disebat-sebat dina kaayaan pandemi anu dina basa Sunda nama disebat usum saalat, disebat panyawat enggal kumargi memang nembean kependekna. Komo upami dibandingkan sareng panyawat urang Sunda kapungkur mah panyawat anu nyerang ambekan teh upamana paling-paling oge eungeup atanapi asma. Ieu panyawat anu teu acan aya vaksina teu enggal pisan nerekapna ka jalmi ngalangkungan droplet nyaeta cairan anu kaluar tina baham atanapi pangambung. Kumargi kitu pamarentah meredi pisan kasakumna warga masyarakat pikeun ngajagi kasehatan ku jalan nyaeta siji calik di bumi teu kedah ka mamana upami henteu peryogi-peryogi teuing mah. 2. Nganggo masker di tempat umum. 3. Geto kukumbah nganggo sabun dina cai ngocor. 4. Ngajagi jarak di papada urang sakirang-kirangna 1,5 meter. 5. Moyan antawis tabuh salapan dugi ka tabuh 10 enjing-enjing. 6. Seueur ngeleut cihaneut. 7. Nuang bumbuahan sareng konsumsi vitamin C sareng katuangan anu seueur gizina. 8. Pikiran kedah positif sareng optimis. Supados urang kena ku panyawat corona ieu simkuring umaja ka para hadirin sadayana hayu urang disiplin ngajaga kesehatan. Margi anu tiasa dilakonan ku urang ayeuna pikeun ngabendung nerekapna virus teh nyaeta ku jalan berseka. Bapa miwah Ibu girang pangajen sareng hadirin anu kusim kuring dipihormat. Sakitu nu tiasa kapihatur hapunten bilih aya basa simkuring anu teu merenah kana manah. Mudah-mudahan urang sadayana ditebihkan tina sagala rupi panyawat. Amin ya robbal alamin. Panasna erang-erangan, mentrangna kabina-bina. Hayu urang sasarengan ngabasmi virus corona. Saninten buah saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.